Bismillahirrahmanirrahim. Kaduhung ditungtung deweh nanaonan kabeh kos urang baheula masantren lalawara jasa ngaji carang keur di pondokna teh berjamaah carang barang deuk bae ka imah urang dikawinkeun hajudu dijadikeun kokolot Gudu dijadikan imam soka undang titah marhaba titah mimpin tahlil haju kadang-kadang aya anu nanyakeun masalahnya na di kamar kaduhung hayang amat balik deui ka pondok nek bebeneran aing ngaji kos kieu mah ieu hanjakal kos kitu teh hanjakal baiklah dikawin teh dipasinikeun ku kolotna tah sia kawin teh jeung si itu bae lantarannya nama pendidikan agamana bagus kadangnya nanya nama santren di anu geus sia moal hese engke teh ngabimbing pamajikan sia salat mah geus moal kudu dititah deui urusan head mandina jeung sajabana sia geus teu kudu ngadidik deui itu kasih itu bae lantaran manehanana geus kadong bobogohan jeung si Eni padahal si ini mangan sakadar kaluaran cinglu teu pernah masantren ngatungan kulantaran manehanana geus kaasupan panah asmara atuh geus teu bisa diganggu gugat debah atuh panu bakal rumah tangga teh lain abah kula geus kula teh geus boga janji pasini jeung si ini sehidup semati kacai jadi saleuwi ka darat jadi buaya darat ulah nek jeung yani bae baja kula atuh nu kawina eta mah besi jeung itu mah tuh atuh abah bae kawin deui sial geus kula mah kaya ini bae ya jadilah kawin jeung pilihanana lantaran nu dideuleuh teh bibirna doang irungna doang ngolehna doang cantikna doang akhirna terjadilah rumah tangganya na meunang sataun teh ngahuleng wae budak aduh majikan hese jasa kabeukina ngan dihareupeun TV doang kadanan tahajud jeung salat duha mah salat nu 5 waktu ge asal dititah bae ku urang atuh kakak bae sih engke bagi di akhirat teh kakak ka surga kula ka neraka wah hese amat sih pan senep eta kana jantung eta senep eta ji pamajikan ai ditinggalkeun pan geus boga anak aduh candung bae kitu mending mun boga duit puguh pas-pasan pandai iya kan serba salah takos kieu teh dinasehatan ku urang teh moal bisa dinasehatan ku salaki mah dibawa ku urang ngaji atuh merod bae lain ngaji meulian BH bae harese ieu pamajikan tah kuari geus 2 tahun reuneuh deui kadua kuari ngahuleng bae terus ngobrol jeung abah kumaha rumah tangga sia bah naon sia luhlah pancen rumah tangga siapa anu ndek ngawe ieu ngalakonan rasakeun ku sia ulah kitu bah ulah kitu pan geureun sia teu bisa dinasehatan ku abah mana aya kolot nganasehatan teu bener kolot teh geus nyaho rarasanana rumah tangga teh sia lamun jeung si anu mah bah kumaha kula mun kawin tangkorak sia aing ge encan menya sia deui aduh Gusti Allah nyana ngahuleng bae duh kaduhung amat hayang balik deui ka baheula can nikah teh lah mun kitu mah aing deuk nuturkeun nurut kanu jadi kolot bae hanjakal na ieu kaduhung ngaranna ieu kaduhung takos kieu ieu kaduhung di akhir mantap Kangjeng Nabi ngabejaan ka urang sing hade ulah kaduhung jaga di akhirat kuari ieu kaula teh utusan Allah nyampaikeun ka anjeun aya sorga aya neraka jalan ka sorga ieu jalan ka neraka ieu tah ai kulana geus maot diteruskeun ku khulafaur rasyidin geus teu aya diteruskeun ku para wali-wali Allah teu aya kuari teruskeun ku para alim ulama ku kiai-kiai nu bener ngiaina tuturkeun eta bakalna maneh nyaho ieu jalan ka sorga ieu jalan ka neraka tah ulah datang ka di akhirat engke kaduhung masyaallah eta mah ege lah ege keur nyaritakeun la eta aki-aki ku anu umurna geus 70 tahun teh
di hari penimah ngalamun budak kuari mah bawa teh ku garelis teh nele urang Lampung Pararuti jasa aing menurut urang Bandung Pararuti nele urang Bogor Cianjur kitu sekali ku lemesna jasa ai berbes onam aduh budak kanyak lain geus kolot mun ngora lah aing mah kaduhung aing hirup kuari artinya kolot kuari mun aing kuari ngora keneh babari milih keur ieu mah hese jasa awe hiji ge dianjanganna atuh ku 50-ha hese jasa aing hayang ngora deui cek nyana tatalaita sababa ya'udu yauman fa'atazawaja hayang teuing cek aki-aki kaula ngora deui deuk naon hayang kawin jeung nu ngora deui lain geura mikiran akhirat hayang kawin blon ka aki-aki ku laita keur carita ieu ge laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ngarumas jasanya na sieun jasanya na dahsyat jasanya na neuleuh neraka anu bakal dieusikeun dirina ka neraka ngomong nyana kasaksian ku jelema triliunan di hareupeun Gusti ya laitana aduh Gusti abdi boga harepan hayang ting nurodu dibalikeun deui ila dunya ka dunya engke abdi moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti tur abdi bade ngimankeun kana naon nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh kos kadari itu kaduhung memuati heula kaduhung maka bage paderi mantak ieu geus kajen aing geus nu kolot baju aing teu bisa maca Quran kaduhung baheula kuari lalauna kuari hayuh aya keneh waktu belajar Al-Qur'an bisa-bisa maca nu tegep ngeunaheun garage bisa maca Quran mengenaheun kobong geus kolot ulah diganggunya nya maca Quran ye ka pamajikanna sanu ngaganggu tiba lagi teu ngaganggu sok narembel gitu siapa itu jadi balik itu lokal ganggu ya kaji masuk ngaganggu kulama sia masuk macem-macem bae duh ini baca Quran ya juga baca kadinya tamatkeun habek aduh pemajikan teh pohara jasa siapa ngomongna ka aing nyentuh itu eta teh aja ngomongna segala ulah diganggu emang naon emang sok mukaan kutang saha cicing sia ulah sok macem-macem tungtung nama gara-gara aya pemajikan sadaqallah sadge encan aja kurang ke sadaqallah aduh Gusti Allah aku ngailah harapannya nanti hayang dibalikeun deui Masya Allah Karim urang mumpung ora kuari yuh wayah ngaji wayah salat boga duit bayar sedekah ke masjid ke pondok pesantren majelis hayu jadi engke urang teh kuari teh keur pepelakan ke lamun loba pepelakan di akhirat urang tinggal panen ad-dunya mazra'atul amal dunia tempat pepelakan amal. Saya bayar orang boga duit ya 10.000 5.000 ke masjid kan boga duit 100.000 50.000 ke masjid kan kos kitu bae geus pokona mah aya orkes ulah neuleuh bae pokona geus kos kitu bae eta mah aya hiburan-hiburan teu aing mah geus aya muludan datang kadinya kita nyumbang urang nyokot berkatna bae geus kitu geus alhamdulillah geus sakitu geus alhamdulillah gitu bal badalahum bal naid rob wabal kalakin ba'da mausubaiha panjang mun didongengkeun mah mah bal mah nayelah balik cek Gusti Allah badalahum ma kanu yukhfuna min qabl lahir ka para kapirin ebreh ka para kapirin bocetrak ka para kapirin teh jelas ka para kapirin teh ecek
eces jadi lagi eces. Jelas kepada kafirin maka yukhuna minkum naon nukunyana disembunyikan memeh kiamat keur di dunia kumanehna disembunyikan di akhirat jangan nyarita padahal keur di dunia nyana teu percaya ka Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kuari lain di zaman Kangjeng Rasul teu percayaeun ka para kiai nu bener nyana teh nang tangan jeung nyaci maki ka kiai ngamusuhan ka kiai asa aing bae hirup teh kajeun kiai masa kadar nuduhkeun doang ulah judi ulah mabok ulah zina ai sia deuk nang tangan ka kiai lebok ku sia urusan jeung aing mah sia dek geridit teh teruskeun ku sia jak ge kapanggih tungtungna gerem modar sia jehel sambarangan gitu naon untungna sia-sia aing mangan sakadar nuduhkeun doang cak kiai nu bener teh kos kitu teh lah cok kiai teh geus ulah ngomong ngredit mah ngredit bae terus anu bahaji ge coba teh pangmayarankeun 2 bulan puguh teu deui persekongkolan lahir kepada kafirin tingkahnyana keyakinannyana tekadnyana nu baheula disembunyi-sembunnyikeun nu baheula kunyana disumput-sumput teu percaya ka Allah sebagai Khaliq teu percaya ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul engke mah engke bakal tembong bakal jelas kunaon ku ucapannya nyana ngomong di hadapan Allah sacablakna sungut caknya na wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi percaya ka Gusti percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Gusti ma kunna musyrikin abdi sadaya henteu musyrik ya kami ge iman nu kafir teh ngomong kararitung ke di hadapan Allah saksian ke ku urang ge bakal ngomong gitu pasti boro-boro Allah jeung malaikat urang ge nyeje urang ge bakal ngomong geus kitu henteu urang bakal ngomong geus kitu teh kae aya lurah muncul lantaran endek nyieun gereja lurahna geus disogok make Innova bakal ditambah deui berbagai puluhan juta akhirna lurah tanda tangan begitu kene camat jeung muina engke mah di hareupeun Allah ketika di sidang ieu nyana teh tah nagar agama kafir ku sia teh didukung harita kabanyeun gereja ngomong lurah camat mui bupati Gusti paralun pan abdi geus ka Mekah pan abdi ge sok ngadengekeun ngaji mbaknya Gusti abdi aya kudu ngadukung jijeunan kana gereja mah henteu boro-boro Allah jeung malaikat cacakan urang ge sebagai rakyat nje bohong urang kene enggak bohongkeun ganyang tama lurah goblok camat bloon tama bupati buang walarah tama kugu urang usul ka ditu ulah nyieun gereja nyana nu tanda tangan urang engke berontak di hareupeun Allah lain kuari ieu mah engke nyaritakeun engke ulah marah ulah lain nyaritakeun kuari mah sabodo tanda tangan los Gusti bila perlu nu bodaya tanda tanganna los aing mangan sakadar nuduhkeun doang jeung nyaritakeun Al-Qur'an engke mah tah bakal disidang urang kabehan nyaksian kalau persidangan eta ketika mui nu tanda tangan camat nu tanda tangan lurah tanda tangan RT tanda tangan berikut bupati jeung gubernur nyana di hareupeun Allah monya Gusti panabi ge iman ka Gusti monya kudu ngahayukeun gereja mah urang kabehan ngomong jeje Masya Allah tahir lamun geus dikitu-kitu coba lurah minta tulung ka saha ceknya nanti sia ka aing atuh ngadukung aing atuh pan aing tetangga sia nyenye bisa ojah geus teu bisa ojah geus teu bisa malaikat geus kieu bae je pan masyarakat jatuh pro eta mah dari sia tanda tangannya ih cek kieu namanya pan kula ge ih
Islam iman banyak kudu tanda tangan gereja masyarakat gabe ya Karim nayalah musikin yang kapirin ngomong di hadapan Gusti wallahi demi Allah abdi sumpah Rabbina Allah tenu pangeran jadi pangeran abdi sadaya abdi iman ka Gusti makunna musyrikin abdi sadaya henteu musyrik Gusti ieu teh bisa dati jawarihim disaksian ku awakna lantaran omong padu omong moal anggeus ku Gusti Allah di sidang teh guandeng geus mah Abu Jahal geus mah Abu Thalib geus mah Abu Lahab tokoh-tokoh Mekah nu harita ditambah deui ku tokoh-tokoh ti Amerika ditambah deui ku ti Prancis ti Inggris di tokoh Yahudi tambah deui ku bangsa Paulus kardinal dan lain sebagainya diurang ge ditambah deui ku tokoh-tokoh urang anu ngatukung kana perjuangan pemerintahan Yahudi wah rame kata rame atuh kurang teh heunya yeuh rame amat persidangan teh moal anggeus cek Gusti Allah ieu sidang lamun ieu sungut diantepkeun geus kuari mah moal aya nu bisa ngomong al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al-yawma dina poe ieu nakhtimu kaula ngonci kana sungut anjeun nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim sungutna dikunci ku Gusti Allah dibere bisa ngomong ku ari leungeun dibere bisa ngomong mata dibere bisa ngomong ceuli dibere bisa ngomong irung dibere bisa ngomong beteung dibere bisa ngomong dubur kubul jeung seluruhna berikut suku nu mantak ieu ge cak di dieu bisyahadati jawarihim disaksian ku anggahotana engke mah sungutnya na lamun henteu dikunci ku Gusti Allah moal aya anggeusna kunci leungeun lah nu ngomong kunci ceuli lah nu ngomong kunci ku Gusti Allah sungut suku lah nu ngomong di kabeh ngararomong golbu ngomong kadenge ku kabehan begitu di sidang sungut ge si kunci lurah suku na ngomong cek suku kan dulu saya yang jalan ke Tangerang kota dilobikan di sono dengan tokoh-tokoh Kristen berikut dengan tokoh-tokoh yang punya pabrik yang mendanai gereja tersebut diantaranya Gajah Tunggal diantaranya lagi Tanu Didayat non karena NASA diantaranya lagi ya dan lain-lain sebagainya itulah pan kamu jalan melalui saya kemudian cak leungeun pan sia nu narima duit nage aing tanu ngarasakeun duitna tinggal masyarakat tuh ha suku tak sia atuh geus ditunjuk rame-rame heuy sekali jadi aduh ya, lurah karunya jasa jeung camat jeung mui Gusti Allah jeung bupati disa kompet daunkeun sadaun kompetkeun dihijikeun ka ditu lantaran nyana milu tanda tangan batil ulah marah ieu mah engke dongeng engke ieu mah aing mah lain nyaritakeun ku ari engke saria dibere hidayah salamet teu dibere hidayah terus kan tambahan deui bila perlu ulah Innova bila perlu Fortuner bila perlu 2 Fortunerna Alphard bila perlu bangun ta imah ta menang dana tipatikan ti ditu los masalah ulah marah ka kiai imah engke imah dongeng engke rarasa ku sia rarasa ieu Quran ieu dongeng engke ieu mah Gusti Allah atuh rasakeun Gusti aku ari poya-poya sia make duit ti Roma dipatikan ulus emang ku ari teu didanaan kitu didanaan aing mangan sakadar ngadongengkeun antara Roma Vatikan Yahudi nu datang ka Indonesia jeung carita engke di hareupeun Allah kos itu tah tinggal rarasa bae
Bacana cia mah kieu mah bohong. Atuh elos kumaha sia bae. Tah mah kumaha sia bae ngabohongkeun ka aing atuh elos aing mah dibere duit ti lo ku sia. Iya atuh elos sia aing atuh kumaha kakak bae tah mah. Alhamdulillahirabbil urang dibere wawasan dimensi kaharep jaga saenggeus maot. Kangjeng Nabi ngadongengkeun kejadian-kejadian nu bakal terjadi nu yakin urang percaya ka omongan Kangjeng. Ieu mah omongan Allah langsung anu ditarjamakeun ku Kangjeng nu titah nyampaikeun Kangjeng. Alhamdulillah urang per detik ieu per menit ieu nyaho lalakon nu bakal engke. Masya Allah urang mah tenang bae, urang mah kalem bae. Begitu di tokohna gitu maju Haji Arif maju. Kamu ini termasuk RT ya? Betul Pak. Mendukung enggak? Lalakon lurah. Apa itu lalakon? Lurah kan mendukung karena disuruh oleh Bapak Bupati dan Bapak Camat. Kamu mendukung enggak? Enggak Pak saya mah. Barangkali kali kebagian. Kagak. Rokoknya? Enggak saya buang Pak rokoknya. Emang kenapa dibuang? Saya doyannya Samsu dikasih aja gudang garam. Enggak doyan. Beres. Haji Arif bego. Aduh. Yang jelas kagak Pak saya mah kagak. Kenapa kamu tidak mendukung? Saya ini kan Islam Pak namanya saja Haji Arif. Kalau di Pandeglang Haji Arif itu tukang duren. Terkenal kemana-mana saya mah enggak Pak. Tokoh masyarakat karena saya jadi lurah tidak ada yang berani nurunin saya karena saya ditokohkan. Saya barangkali hebat dulu. Siap ngomong hebat di dia. Nu jelas saya abdi mah henteu Pak, abdi mah Gusti henteu ngadukung. Bener? Henteu. Bener maneh mah henteu. Masyarakat ditanya kabeh, "Iya Haji Arif tanda tangan henteu tentang gereja?" Henteu. Nya nama henteu. Justru ku kami nu pake aandelan nyana. Wow, Haji Arif. Aduh hebatnya zat Haji Arif. Udah mantap, guys. Atau gitu persidangan mana kumaha teu kitu aja bakal gitu hiji-hiji. Masya Allah disidangin mantak angel ge. Disidang teh tah seperti eta lah. Alhamdulillah. Coba yang tidak mendukung dengan kelangsungan gereja mana? Ih, kabeh ka dieu. Ada kabeh. Pan sia mah jawara. Aing mah jawara ge henteu ngadukung baheula. Malah ngamusuhan. Ah bohong sia. Kayak besinan sia ka ditu ngadukung ka dieu ngadukung. Deuleu di buku aing. Coba ge. Pan sia mah anak buah itu, ada buah mah anak buah bae. Aing mah munafik ka ditu mah, ka dieu bener. Sia mah hebat atuh aing teh. Masya Allah persidangan anu luar biasa berawal tina persidangan musyrikin jeung kafirin anu guandeng luar biasa tutup sungutna kuari bisyadati jawarihim dengan kesaksian organisasi non organ tubuhna kabeh ngomong tidinya lafataman nauzaliknya nages teu bisa ojah ngesese ka dieu ka ditu lantaran nu ngomong naragana sorangan geus cenah boga harapan cek harapanana geus deui ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Gusti harapan abdi mah coba balikeun deui bae ka dunya. Lamun abdi dibalikeun deui ka dunya niscaya abdi bakal iman ka Kangjeng Nabi ka Muhammad. Jeung deui kami kabehan teh moal ngabohongkeun ka ayat-ayat Gusti. Bohong teh kitu teh. Eta mah lantaran nyana neuleuh siksa nu pohara luar biasa. Muhammad walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Muhammad andai kata dikira-kirakeun dibalikeun deui para kafirin ka dunya fardhon ya dikira-kirakeun andai eta para kafirin musyrikin dibalikeun deui ka dunya niscaya la'adu nyana bakal balik deui kana naon nu dilarang
baheulanya na kitunya na sumpah dek iman pastinya na moal iman baheulanya na teh moal mabok pasti mabok deui baheula moal ngamusuhan ka rasul jeung ka kiai engke mah ngamusuhan deui eta mah andai kata ku dahsyat-dahsyatna ku dahsyat-dahsyatna nah iyalah nyana boga harapan yang dibalikeun deui padahal andai kata dibalikeun deui moal lantaran emang nyana mah geus teu percaya wa innahum lakadzibun nyana teh yakin anu ngabohongkeun kana perjanjianna bakal iman nyana janji bakal iman tapi andai kata jamual ieu mah andai kata dibalikeun ka dunia tetep bakal ngamusuhan bae sebabnya nama emang diciptakeun nangis berkarakter seperti eta naudzubillah min zalik cekang yang Nabi dulur sadaya wahai para tokoh Mekah tokoh Quraisy urang teh moal lila hirup di alam dunia teh bakal paeh contohna dulur urang kabehan karabat urang tetangga urang geus paraeh engke ge bakal dihudangkeun deui ti kubur yaumal basi ngaranna bakal digiring ka mahsyar dihisab kumaha ngomongna muaknya geus paeh dihudangkeun deui bohong teu percaya ieu Muhammad banyak ternyata geser wabae ngomong ka warga-wargana wa qalu nu inkar kana baas teh nu teu percaya bakal dihudangkeun deui kumaha ngomongna ye in hiya illa hayatuna dunya teu aya kahirupan mah kecuali kuari di dunia nu mantak urang poya-poya bae di dunia kumaha urang bae geus teangan dunia saloba-lobana teangan kesenangan bila perlu mabok judi bila perlu awewe ge belian kurang lantaran geus bae mah geus bae wa ma nahnu bibabausin moal dihudangkeun deui dongeng namanya geus bae dihudangkeun deui heueuh bohong hese teh hayang iman kana masalah gaib gitu urang mah alhamdulillahirabbil alamin percaya karena maut percaya karena siksa kubur percaya pertanyaan kubur percaya naimul kubri percaya jaga bakal dihudangkeun deui dibaas engke bakal digiring ka mahsyar percaya bakal aya timbangan mizan ngaranna percaya bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim percaya bakal aya surga percaya bakal aya neraka mahal tatah yang percaya kadinya teh urang mah alhamdulillahirabbil catat di jero hate tanamkeun di jero hate ulah datang ka pudar deui bejakeun ka anak urang bejakeun ka incu urang bejakeun ka turunan urang kade jeung teuing gereja sing jelegir ge andai kata memang kudu kitu lantaran di urang mah geus bakal kos kitu sebab pemerintahanna sangat rapuh sama sekali kuari geus mulai deui ucapan-ucapan teu meunang make bahasa Al-Qur'an azan teu meunang didengungkeun ke mah bakal reaksi anu luar biasa geus dirobah kuari birokrasina ditumpangan ku Yahudi dibuat teu berdaya lantaran di luhurna geus eueuh anu berharisma tentang agama geus tinggal kos kieu bae ka dituna makin rapuh sesuai jeung ucapan Kangjeng ma min zamani illa ba'dahu syarrun mantak masikan yang untung aya keneh anu nanyakeun ka kiai tentang perkawinan tentang syarat perkawinan walaupun tolak nama geus dirobah ku pemerintah teh make aturan-aturan batur tolak 3 jadi hiji anak angkat bisa benang waris kajen teh ngelanan nyana nu tanggung jawab di akhirat salila urang hirup bahayu bae nyaritakeun nu bener dek dipake dek henteu sabodo teuing asal urang salamet jaga ketika di sidang di hareupeun Allah lantaran maneh dititipan ilmu pernah disampaikan pernah make aturan make aturan Gusti Al-Qur'an jeung hadis make aturan Quran hadis menang terjemahan saya Imam Syafi'i urang mananya udah sieun urang aya kitabna aya nu tanggung jawab lain sakadar sakitu menang istimbat teh nyokot dalil ieu Al-Qur'anna ieu hadisna ditarjih deui ku Imam Ibnu Hajar ieu dalil mana lu kuat dalilna dicokot sat patwakeun ku Imam Nawawi tah kitu urang mah hasilna teh kos kitu satungtung akur jeung eta tuturkeun teu akur ulah sakitu bae acenah geus aya cenah hukum buatan anyar leg-leg ku sia pake ku sia aing teu ilu campur teu kaciwit ka bawah daging ke di akhirat aing ngabejakeun siapan ku aing geus dibejakan
aing ngocoprak bae pan ngomong. Banyak saya mah ngocopraknya dibayar ya aku Golkar lah dibayar setik lah. Wal beres asal geus kiai bayaran bae geus moal beres. Ulah make kiai bayaran, ulah make kiai partai sebab boga kepentingan di jerona. Satungtung boga kepentingan moal murni nyaritakeun agama. Moal beres kajian kumaha ge dikemas dan dikemas akhirna halal jadi haram, haram jadi halal. Nauzubillah min zalik. Ih mah deuk dipake deuk dicaritakeun bae. Dia moal kebal ieu hirup teh 10, 20, urang 60, 70. Bae tah kauntunganana. Cenah sia nyaritakeun bae pan ku masyarakat henteu diantel, teu dinaon kitu karena teu dipake. Ji. Lain yang dipake ku masyarakat abdi mah yang dipake ku Gusti cak Gusti haram pan abdi geus tuturkeun haram. Masyarakat teu nuturkeun urusan Gusti tah mah. Bohongan ku Gusti teu dituturkeun. Ji atuh abdi mah cak Gusti halal halal, cak Gusti haram haram. Berdasarkeun lawan Quran, menang cisa Kangjeng Nabi. Sia nyaho ka ucapan Kangjeng Nabi memang sajaman. Henteu abdi mah sajaman jeung guru abdi. Guru siapa nih bisa gitu? Pan aya kitabna. Iya tuh hese-hese. Waduh, guys, ya selamat. Ayo coba kangen murid sia nu mana nu nuturkeun sia. Aya Haji Arif ya. Kitulah jelema kafir jeung musyrikin teu percaya hirup deui sabada maot. Cak nama hirup teh hanya kuari doang. Bahasana dina Al-Qur'an geus dijelaskeun in hiya illa hayatuna dunya. Ngobrol coba orang jeung budak hidup cuma sekarang aja. Ngobrol coba orang jeung Hindu hidup cuma sekarang. Ngobrol coba orang jeung Kristen sarua eta mah hanya ngobrol teh nuturkeun urang bae cek Yahudi cek budak. Nanti kan kita dibangunkan lagi ceknya na. Itu makanya dibakar juga takut ke neraka. Jadi nanti ketika dibangunin udah habis. Dibakar ya udah kagak ada, udah hancur. Udah susahin katanya Allah juga. Nyariin kemana ya udah hancur jadi debu. Ji ceknya nama pangeran James Bond meren. Babarin Allah Madinah surat Yasin kanu bakal datang pan kurang bakal dibahas. Ya Allah ya Rabbi ngahudangkeun nu geus leuwih babari tibatan nu encan. Apa nu encan geus siap baheula contona diayakeun atuh komo ngahudangkeun nu geus aya mah. Ke ditangtangan ku Gusti Allah. Eta mah iman hese teh mah kadinya mah nya. Na ieu Kristen ge ngomongna doang cek nyana nanti kita dibangun lah bohong. Mun nyana percaya urang bakal dihisab moal ge nyana ingkar ka Kangjeng Nabi. Nyana ingkar ka Kangjeng Nabi tak percaya nu mantak nyana mah hirup teh cuman kuari doang. Adapun nyana ngomong engke bakal diukan bohong kamu plase tah mah. Urang mah kuari iman, iman bakal dihudangkeun nu mantak urang daek ngaji. Mantak urang daek udang tipe tingkih doang. Eta teh ku iman ka Allah. Masyaallah. Mantak daek berkorban jang masjid, jang majelis taklim, jang pondok pesantren. Eta teh iman, lamun teu iman ya moal. Ya budak nyeun pondok ge karunya amat ya, aing boga ye sugan belah. Geus, tah. Simpenan jaga di akhirat iman berarti kan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teh hese ku Gusti dibere iman, dibere hidayah, tinggal urang kuari ngarumat iman urang jeung hidayah urang supaya urang kabehan ieu iman datang ke akhir hayat urang husnul khotimah ketika urang maut maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dina minggu ieu minggu nusa kumaha dijanjikeun menjelang keberangkatan umroh diawali ka Irak jeung Iran. Hayang ziarah ka Sultan Aulia, hayang ziarah ka makom-makom guru-guruna Tuan Syah Abdul Qadir jeung muridna. Oge berikut ka Imam Ghazali di Tusi Iran. Insyaallah berangkatna aya 2 gelombang. Hiji berangkat Rabu,
lantaran pisah ka Irak hese awalna geus boga 70 lantaran menyusul ya akhirnya Suganta bakal babari ternyata sulit. Teu masalah, cuman berangkat nu pertama sebanyak 23 hari Rabu isuk kula milih nu Kemis, jadi Kemis. Nu Rabu engke nunggu di Irak. Kemudian nu Kemis datang karak ngalaksanakeun aktivitas ziarah terus bareng ka ditu mah sampai ke Madinah ke Mekah pulang aja insyaallah bareng deui ku ayana sakitu eueuh deui iwal ti doa ti kabehan jeung hampura bisi aya kasalahan kitu keneh kabehan jamaah kukula dihampura urang silih hampurakeun jeung silih doakeun mudah-mudahan ulah ayana naon di perjalanan mimiti berangkat datang ka ditu ku Gusti dibere sehat kabehan bisa ngalaksanakeun ibadahna sakumaha mistina bisa balik deui ka dieu sakumaha urang kumpul deui ngaji deui urang nanjurkeun agama Allah Subhanahu dulur kula anu ti Jogja geus datang bakal berangkat milu bareng. Nah iya, kemudian tanggal Rabu teh tanggal 25 20 genep Kamis 27 jadi berarti jatuhna engke Rajab adalah hari Selasa. Jatuh Rajab menurut hisab qot'i adalah hari Selasa besi aya nu rek puasa. Nah eta ulah loba-loba puasana 27 poe. Teu kuat 27 25, teu kuat 25 23, teu kuat 23 2 hiji, teu kuat 2 hiji 19, terus bae nu ganjil-ganjil we. Teu kuat 7, teu kuat deui mah 5, teu kuat deui 3, teu kuat deui mah atuh. Hiji ge cenah teu kuat kiai kumaha sia bae sama atuh. Dayalah Rajab dia berarti Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu malam Minggu malam 27 nah gitu ngan insyaallah kula tanggal 2 atau tanggal 3 Mei geus aya di dieu jadi libur urang 2 minggu isuk minggu berikutna kayak kula mun datang Sabtu mingguna langsung ngaji mun datang malam minggu mingguna ngaji datang cenah poe minggu subuh ngaji bae insya Allah nu penting urang mudah-mudahan kula nu berangkat jeung nu ditinggalkeunna di dieu saralamet kabehan sararehat kabehan aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rindu ka Tuan Syekh, rindu ka Imam Ghazali, leuwih-leuwih rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Kangjeng Nabi man zara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Saha jelema nu zarah ka kuburan kaula sabada maot kaula wajib pitulung kaula. Masyaallah. Mantap lain kula bae nu berangkat gaya nu salasa nu lalaporan kaula ka kula lobaan malah kipodoli kuari geus aya di Mekah keur peuting telepon di Madinah diberangkatkeun ka Mekah lobalah jamaah-jamaah lantaran kesulitan haji akhirna lumpatna ka umroh wallahu alam kaditu nama inget ka omongan almarhum Abah bae sasababara urang ngomong mumpung kuari deu ka Mekah mangke mah hese cek manehna engke mah hese ka Mekah teh maknya hese engke mah hese wallahu alam eta geus kadeuleu meureun ku batinna bener bae kamari waiting list 1 tahun waiting list 3 tahun waiting list 5 tahun waiting list 7-8 tahun bahkan kamari mah dongeng jeung urang mana waiting listna aya anu 12 tahun. Insyaallah karim nyerahkeun nyanggakeun ka Gusti Allah aturan-aturan tersebut eta majang maja menang manusia ieu dikembalikeun tu bisa deui leuwih sulitkeun atuh bisa bae ngan dibalik eta kabeh pasti aya rahasia nu jelas nama urang mangazam bae ka Mekah Allah Maha Uningan
cenah teu berangkat geus ngazam pan kesulitan ieu di akhirat ketika di sidang urang boga dalil sakitu bae ngaji nya kemudian atuh kitu sasalaman lagi geus teu kudu kabehan sakumaha biasa bae yang mengesilih ampurakeun bae ala kadar nu dek sasalaman di dieu nu belah ditu menuh teu geus sarua bae urang silih ampurakeun nya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuballighana ya Allah ila maqasidina Makkatil Mukarramah wa baninatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Iraq wa Iran bisalamati wal afiyah bisalamati wal afiyah bisalamati wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tatwiyalana al-ardha wa tuhawina alaina safara wa an tarzuqana ya Allah salamatal badan wa din wal mal wa an tuballighana ya Allah ila maqasidina bisalamah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas Allahumma siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin sunna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.